Udin. Sugan ieu nyetel lagu ieu sugan ingat ka bapak. Tuh. Mane emak pipisahan jeung bapak. Bapak kawin deui. Ieu laguna pan lagu kitu. Ieu bogoh nyetel kaset ieu urang kalah milu sedih din euy. Emak teh jeung bapak teh pipisahan. Din. Hah? Emak jeung bapak teh pipisahan. Orang? Bapak kawin deui. Ari bapak kawin deui. Orang kawin deui. Atuh cing ningali kok ulah bari nyurang atuh. Bapak kawin deui. Jadi ayeuna teh seolah-olah sampean teh anak yatim. Anak yatim. Ah, bebeja ka bapak aing. Abdi teh Pak anak yatim gitu. Pada melan unggal dinten narik sampah, mulungan sampah, nyomotan sampah gitu abdi teh gitu. Nyarios sok ka bapak tah, ka bapak aing. Pak abdi teh anak yatim gitu. Sok nyarios. Pak abdi anak yatim, Pak. Anak yatim pada melan abdi naon? Abdi sampah. Mungutan sampah di desa Kalau di desa Tangkolo. Sadinten teh sabara rit mobil samobil sarit sadusun. betul. Jadi di damal teh tiap dinten Enggak poe hayu. unggal poe hayu teu aya prean. Tuh. Saminggu aya prean teu? Tuh. Aya pan. Jumat tungkul. Oh Jumat tungkul. Jadi saminggu teh berarti genep kalinya. Sadusun teh berarti saminggu teh sabaraha kali sadusun? Dua kali, sadusun 2 kali saminggu. Oh, jadi 3 dusun teh genep harinya. Jadi saminggu teh libur sehari. Tah, tanya bari ningali ka bapak atuh nyariosna, Pak abdi teh itu narik sampah teh saminggu teh mau ukur libur sadinten. Saminggu 2 kali teh sadusun, berartinya. Iya atuh. Sok ieu keur sedih teh minangka inget ka bapak gitunya. Oh, teteh sedih aing mah teh.